Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bare tebang dan desa sareng sim kuring mang renang beuk. Hayu urang ngaraseun hanca dongengnya anu katuna dina dinten kamari. Kamari teh nembe duit kadinya mitra, atuh urang sami-sami teraskeun dinya. Kumaha lajengna ieu carita wilujeng ngadangukeun brung. Aduh, jajak katewak mah meureun aki ge bisa apa ya kena bebengok si tuyul teh jang. Nu salila ieu geus maokan duit urang dieu. Nya ki uing ge teu nyangka sugan teh eta si tuyul teh moal bisa ngaloloskeun diri. Kapanan geus ampir beunang ka jaring ki. Hihi, tapi ku kituna eta si tuyul teh pasti kapokeun. Geus mawa niring ulang pereng deui ka dieu. Sabab manehna ge sieun sabdi dieu teh aya jang selut. Tah bener. Sugan we ka hareupna mah lembur teh ya. Jadi aman jang. Sok sanajan eta tuyulna teu beunang ka jang galak tah kitu. Ya mudah-mudahan we atuh ki. Lembur teh aman. Isuk mah uing teh rek neruskeun dewe balik ka lembur ki. Oh, nya aki oge teu bisa ngahalangan jang. Nuhun we, ujang geus daek ngabantu. Narekahan pikeun ngarengsekeun kasusah urang dieu tina gangguan si tuyul tah kitu. Nya uing miharep urang dieu ge tetep waspada we ki. Ngajaga bisi bisi eta tuyul teh datang deui ka dieu kumaha lamun operasi deui ka dieu kan urang teh teu nyaho. Leres pisan. Punten jang, akang mah rek minta wewengan we lah ka ujang sekalian. Ulah kanggo ngabantu ka urang dieu jang. Kumaha carana sangkan najan tuyul datang deui ka dieu tapi manehna teu bisa maokan duit. Jadi cinak nama eta duit teh ngarah teu bisa dipaok tah jang. Nah aya carana kitu ceuk jang suja manehna teh panasaran cenah tumanya ka si selut. Sugan we selut teh boga cara sangkan sok sanajan datang deui ka lembur tapi tuyul teh bisa nyokotan duit. Oh kitu Kang. Bener oge tah kudu neangan cara pikeun ngajaga eta duit urang dieu sangkan teu bisa dicokot ku si tuyul. Tapi bingung uing ge teu apa kumaha eta antina teh. Aduh, bingung. Sugan atuh jang sapiraku cara tuh antina piraku ujang oge meureun. Ya wewengan meureun. Dah kitu bener jang bener. Cikan kumaha. Sugan we aya ujang sirud mah. Da paham kanu kararieu. Sugan we aya wewengan da kitu. Atuh dipentak kitu mah si seru teh bari ngahuleng. Hadarila kituna teh. Manehna ge ari dipentes kitu mah can apalin kumaha carana supaya duit teh anti tuyul aman tina gangguan kencit. Tekung sila nakara kapikir aku si selut. Da cenah lamun aya kararepet teh bisa minta bantuan ka Nyi Aruman anu jadi sobatna teh ya. Anu waktu jadi siluman begu ya. Aduh, uing teh nya kudu minta bantuan ieu mah ka si Aruman. Tah jadi kieu teh. Uing teh butuh waktu ki. Keun urang ikhtiaran we ku uing peuting ayeuna keneh. Memeh balik sugan we menang wewengan atuh. Nya rek kumaha kitu jang. Rek meta waktu kumaha tapi emang mah percaya ujang manggil bakal manggih carana jang. Nya kumaha teh teh. Butuh waktu nya sok we jang. Mudah-mudahan sampe ujang balik teh geus meurang cara teh kitu. Kieu we atuh ki. Uing teh rek ngumpi diri heula we di kamar. Sababaraha lila malah
Hehe, moal lila lah. Cakedeung jiga nama ngan wayahna we ulah diganggu salila uing ngumpi diri teh. Rek menta wewengan sugan aya aya carana ngan omat ulah kaget lamun aya kajadian nu araraneh. Nya mangga jang. Aki mangga satuju wae. Jangan nuhunkeun pisan kana usaha ujang. Bogia we atuh aya wewengan. Atuh ari geus kitu mah koloyong bae si Selut teh asup ka kamar nu geus meunang mernahkeun ku Aki Samun. Jepret. Panto kamar ditulakan geus kitu mah si Selut teh gek diuksila. Katingali mani meneko. Kayak kieu mah nya aing kudu nyambat si Aruman. Ek ditanyakeun we ka si Aruman kumaha carana sugan manehna teh boga anti. Dipaok ku tuyul. Enya teu tarang ge si Selut teh ngusap batu merah dalimana. Geus kitu mah gereneng wae nyambat ngagero ka Mas Aruman. Nah, atuh teh kung silakayan di luar teh robah. Angin ngagelebug mani ngaguruh syah. Puguh we atuh nu aya di jero imah teh reuwaseun. Nah, cenah jok bumadakan aya angin di limbungan sagala. Leungit angin rieg. Bumi teh rada inggeung. Kawas aya lini gede. Tapi aneh sok senajan ngarieg. Tapi barang anu rarag-ragan ukur rasaan we unggul. Puguh we atuh mata kaget pikeun jalma nu keur aya di tepas. Aki Samun sedang suja kitu deui Mang Sueb. Pon kitu deui pamajikan eta Aki Samun manehna ge norojol kaluar ti kamarna sabab keur sareti brage ngadadak ka hudangkeun. Aya naon ieu teh Saki kawas aya lini. Kami keur sare ge nepi ka lilir ieu teh. Aya naon cek ma Eroh. Pok atuh Aki Samun teh nembalan. Iye Eroh nya duka teuing teh aya naon. Euy ka dieu cicing di dia bisa aya kitu kieu alah. Tapi ulah kaget ieu teh Jang Selut keur nareka ieu teh. Cok da moal naon cek Jang Selut oge. Jadi Jang Selut teh keur nareka nya kumaha hasil kitu newak si tuyul teh Saki. Iye puguh we si tuyul teh kabur. Bisa ngaloloskeun diri. Ngan bisi-bisi datang deui ka ieu lembur tah kitu. Jang Selut teh ku Aki teh dipentes we sinaneangan antina tina gangguan eta si tuyul ngah duit teh teu bisa dipaokan teh kitu. Oh nya kitu paingan atuh. Alah mani keungnya kaayaan teh. Tapi tah kiwari mah leungit geuning anu ngarieg teh. Nya mana naon? Keun we cicing di dieu ye. Nya nilah mana naon lah. Tenang we mama. Ulah sieun ceuk Jang Suja maneh ge ngareugeukeun ka Maeroh. Ayeuna mah urang caturkeun deui si Selut anu aya di jero kamar. Keur kitu dak rumadak aya haseup anu asup tina erang-erang janela. Eta haseup teh beuki lila beuki ngandelan. Tekung silang ngajelek gedeg. Nyata jadi Ratu Nyi Aruman teh. Aya naon Selut ngageroan ka kaula? Alah nuhun we maneh geus datang ka dieu euy. Puguh kuing teh butuh ku bantuan maneh. Sabab aya hal anu kudu ditanyakeun. Perkara naon Selut? Nu ditanyakeun ka kaula teh. Ih, puguh ge uing teh keur bingung. Sabab uing teh mangih kasusah. Ngeunaan tuyul. Perkara tuyul. Nah kumaha kitu Selut? Darak-dak bae atuh ku si Selut teh dibejakeun. Timimiti manehna teh dipuntangan tulung ku salah saurang pangisi lembur. Jawab kabejakeun cenah aya nu kalengitan bae duit.
Saterus sama dipapai-papai tetela eta teh gara-gara ayana tuyul. Malahan mah manehna nepi ka lembur eta mudag-mudag tuyul teh nya kapanggih tuyul nama malahan mah rek dicangkalak segala rupa. Nan bae matak aneh jaring jala sutra teh bet mampu dilepaskeun ku eta tuyul. Ukituna oge manehna teh neangan cara sangkan lamun tuyul datang deui ka tiap lembur teh duit teh aman teu bisa dicokot ku eta tuyul. Atuh ari geus kitu mah ngarasa cukup si Selud teh mungkas caritaanana. Tah kitu euy Aruman. Uing teh rek menta we wewengan ti maneh sugan maneh mah da pasti nyaho meureun supaya duit teh bisa kacokot ku si tuyul tah kumaha carana. Jadi kitu nya. Heuk bae ku kaula bakal dibejaan. Jeung ulah kaget. Nah eta tuyul bisa leupas. Sok sanajan geus beunang ku eta tali jala sutra. Tangtu bae eta tuyul teh lain tuyul samanea. Jeung deui manehna teh boga antina. Tapi sanajan kitu, tangtu manehna geus moal kumawani deui datang ka ieu lembur. Sama bakal sieun ku Andika. Anu boga kakuatan anu pohara. Sai sakarasaeun kumanehanana yen kakuatan kaula teh sumandingna diri anjeun Selud. Nya kitu nama. Tapi kan bisi we eta tuyul teh datang di ka dieu. Sok moal lamun nyahoeun eueuh uing di dieu mah. Jadi sok we bejakeun kumaha carana tah. Sangkan duit urang dieu teh sok sanajan rek dipaok ku tuyul teh jadi teu bisa kacokot tak kitu. Anya geus bae ku kaula bakal dibejaan. Cara anu kahiji, lamun sangkan eta duit teh bisa kacokot. Bisa eta duit moal kacokot ngan syaratna teh kudu dibeulitan ku buuk. Ngan bae aya jampe na Selud. Cara anu kadua, nyata kudu nancepkeun haur koneng di tiap sisi lembur. Eta ge sarua tutasa diparancahan heula. Sangkan eta tuyul teh bisa asup ka jero lembur. Oh, jadi kitu nya. Jadi nu kahiji mah duit teh kudu dibeungketan ku buuk. Ngan bae kudu dijampean meureun. Bener Selud. Nya. Tah, nu cara nu kadua mah jadi uing teh atuh meureun kudu ngalaan haur koneng we ditancepkeun di sisi lembur. Bener. Pokona mah lembur teh kudu kalingkung ku patok anu nyieun tina haur koneng geus meunang marancahan. Ku cara kitu eta tuyul teh mah bisa asup ka jero lembur. Oh, nya. Ya sok atuh bejaan kumaha jampena tah. Cara nu kahiji jeung cara kadua. Atuh geus kitu mah eta nya Aruman teh bejaan mapatkeun jampena ku si Selud ditenggetkeun tepi ka apal naon rupa jampe sangkan tuyul teh teu bisa kumaha. Teu bisa maokan duit jeung deui teu bisa asup ka jero lembur. Atuh ari geus kitu mah si Selud teh regreg sabab geus meunang cara. Nya atuh nuhun we ari kitu mah. Aruman ari geus kieu mah kan uing oge regreg. Ya nuhun we kana wewenganana jeung carana anu bejakeun ka uing. Anya teu nanaon Selud. Kula ge ngarasa bunga. Tetela ilmu anu geus diturunkeun ka Andika teh dipake kena jalan hade. Tulung tinulungan kasasama ngabantu kana kasusah. Batur tah kitu. Ayeuna mah kula bakal mulang dewek ka nagara. Tapi lamun aya kitu kieu mah kula ge bakal datang deui sakumaha pamenta Andika. Kehela ulah bakal balik. Ieu mah lamun ke uing pareng pangih deui jeung si tuyul terus rek nyangkalak deui tuyul kumaha eta? Kapanan teu bisa kacangkalak ku tali jala sutra.
Anya lamun panggih jeung eta tuyul terus nepikeun ka ijen jajaten atawa maksud bikin nyangkalak eta tuyul pek pake gunakeun eta tali jala sutra ngan bae eta tali kudu dilapis ku kekuatan batu mustika merah dalima ku kitu carana lamun kitu carana eta tuyul geus moal bisa ngelepaskeun diri sabab saksanajan manehna boga anti atawa jampe nabikeun ngaloloskeun diri tangtu eta tali jala sutra teh moal bisa leupas malahan mah bakal bisa ngajaring tur ngancurkeun awak eta si tuyul. Oh nya kitu nya atuh alah bener nya da sugan teh bakal beunang we ku jaring jala sutra wungkul mata harita teh ku uing teu make kekuatan merah dalima. Enya sakitu ti kaula mah selud kaula pamit cek eta Nyi Aruman geus kitu mah les wae ngiles leungitin apa ningali seselud kayaan di luar angin nyor tarik deui kawasna bae Nyi Aruman teh numpak angin atuh ditepas geus reuas di we sabab kayaan teh ngarada kobah di bae angin tarik nyor seor les wae tapi bekelila mah angin teh ngajauhan ninggalkeun eta imah talah kunaon sakit angin teh mani ngagalebug deui aduh kami mah sieun aya kitu kieu taeun teh ih cicing eroh ulah sieun eroh ieu kayaan teh aya tumalina jeung ikhtiarna jang selud tenang hihi nya tenang mah ulah sieun moal naon tenang be tegung silaku tulutrak panto kamar teu dibuka torojo keluar si selud di kamarna atuh sararea teh reugeg sabab si selud teh aya keluar tah jang selud geningan kumaha jang alah beres ya syukur we ari beres mah cikan kumaha nah aya wewengan jang jeung aya nu aneh tadi teh kaayaan teh mani matak pika keueungeun jang angin mani magelebug kaayaan mani ngariegit kieu kapan cek uing oge ulah kaget eta kaayaan teh alatan aya sobat uing anu datang ka dieu sabab diundang ku uing diundang ku uing teh disambat eta nu mere wewengan ka uing teh oh jadi kitu ya saha sobat si Ujang teh lain bangsa manusia gitu bener ki bangsa lelemut sobat uing mah anu ngelahna teh Ratu Nyi Aruman atawa Nyi Mas Aruman di bangsa lalamat lelemut tah kitu tapi ulah sieun da eta mah bager sok nulungan nya eta pisan kapan anu salala ieu ngabantu ka lembur Samboja anu ngabantu ka Jang Selud pikeun nyangalak siluman bagong teh tah kitu ki oh jadi kitunya nya kumaha cikan bejakeun ka aki wewengan ti eta Nyi Aruman teh jadi kieu ki cara pikeun ungkulan lamun nya eta tuyul datang di ka dieu teh cara nu kahiji mah nya eta kudu meungkeutkan duit urang dieu ku cara dibeungkeut ku buuk bari jeung menang marancahan heula tah buukna teh oh jadi kitunya tah jaran nah terus kumaha deui tah cara anu kadua mah nyata ku cara nanjepkeun patok haur di sisi lembur sangkan eta tuyul teh teu bisa asup di kajero lembur tapi sarua eta ge geus meunang marancahan ki dah ya halus kitu mah Jang jadi cara mana nu rek dipake ku Ujang aduh lamun cara nu kahiji mah meureun kudu ngabelitan duit ku buuk mah meureunan barabe atuh
dan meureunnan kabeh urang lembur teh kudu apal jampena. Jadi geus we ayeuna mah cara anu kadua eta ngansipkeun patok di sisi lembur, sangkan lembur teh kalingkung ku patok haur nu geus meunang ngawarancahan ku uing. Tah nya kitu we jang lah ngarah praktis. Ngarah gancang tah kitu. Punten Jang Srut. Tapi khusus ke jisim abdi mah sabab tetap ngaraos salempang. Inggis duit warung teh dicokotan di ku situ yo. Kukitina bari nyuhunkeun we ta cara nu kahiji khusus kanggo jisim abdi tah kitu. Ceuk ka Jang Suja. Manehna mah minta cara nu kahiji. Nya teh naon atuh Kang? Keun ku uing bakal dibere jampena. Ngan kudu diapalkeun, kudu nyaho. Kudu yakin deui. Da saestuna mah anu ngaijabah mah iwati Gusti Nu Maha Suci. Eta mah ukur cukang lantaran ngungkul. Nya siap. Ya oke lah. Akang sadia pikeun narima eta jampe ka Jang. Dari geus kitu mah seru teh dibejaan we jampena jeung kumaha carana. Atuh Jang Suja manehna teh tanggap pisan. Malahan mah kiwari geus apal kana jampe. Ngarasa reug sabab bisa boga anti tuyul. Fitna teh moal bisa kacokot. Nuhun pisan Jang lah. Pokona mah akang reug-reug lah. Ayeuna mah. Tah. Dari kumaha Jang. Jadi kudu nyieun patok haur meureunnan. Nya Ki. Jadi isuk mah memeh uing mulang ka lembur Samboja wayahna we kudu ngalaan heula haur koneng. Urang nyieun patok di sisi lembur. Nya teu naon Jang, keun we aki rek ngeprak urang dieu. Pikeun ngalaan haur koneng. Atuh ari geus kitu mah geus boga cara itu deui geus reug-reug. Sare teh ngadon euleuh we. Sare sawakayaan teh beuki peuting di luar jempling ugur kadenge we sora-sora sato beuting. Kayak kaening Jang krik cihcir siang-siang cari cangkas jeung sajabana. Ayeuna mah urang kocapkeun waktu isukan. Isuk-isuk keneh harita teh. Si Selud, Mang Sueb, kitu deui urang lembur Ciromed dipupuhuan ku Aki Samun. Mun geus ngeprak wargana pikeun ngalaan haur koneng, pikeun dijadikeun patok. Dah ayeuna mah Jang, keun we da barudak di titah ngalaan haur koneng. Jadi kumaha ayeuna urang ka sisi lembur wae kitu. Nya tuh Ki, ayeuna mah urang ka sisi lembur we. Urang nyieun patok haur. Ya ngan memeh ini teh kudu sarapan heula Jang, bisi solatri dah kitu. Nya ujang ulah waka ini taun teh ke da mage geus kaprak-kaprak ieu teh sakedeung ge asak taun teh. Ceuk Maero. Ditah dahar heula ka si Selut jeung Mang Sueb. Ya atuh, ya Jang, puguh Mang mah lapar ieu teh. Kerebekan anu lebih hade ulang dasarap heula. Oke atuh urang teang deui sugan we geus asak. Sanguna dari deungeunna mah geus sayogi taun teh. Koloyong mah roh teh kapawon, teteh lah samun teh geus ngebul. Tugas kitu mah diake deungeunna we di geus aya disayogikeun. Berak wae harita sararea teh dahar heula beuki indit ka sisi lembur. Beres dahar kiwari mah sararea geus saged rek indit ka sisi lembur. Nya hayu Jang, tuturkeun Aki Jang. Belah mana heula ieu teh rek nah belah kaler, belah kidul, belah kulon, belah wetan. Nya kumaha Aki we lah rek ka kaler ka kulon ka mana oge. Nu penting mah ka sisi lembur. Ke urang nguriling Ki. Woh nya kitu nya heug atuh. Urang ka lebah kulon we ayeuna mah nya.
Tuari geus kitu mah Aki samun dituturkeun ku Sueb jeung Selut muru ka belah kulon. Atu warga lembur anu geus meunang ngala eta haur koneng diajakan ku Aki samun pikeun muru ka belah kulon. Satu tasna tepi ka sisi lembur reg sadaya teh eureun. Tah di dieu jak ieu sisi lembur teh belah kulon teh. Kumaha ayeuna? Nya sok we ayeuna mah eta patok teh geura tancapkeun tah belah dinya tah. Belah dieu jang. Sumuhun Kang belah dinya. Terus sabari hiji nu patok mun ditancapkeun teh yo. Ceuk warga anu sejena. Nya hiji-hiji we heula tah di dinya sok tancapkeun. Atuh geus kitu mah ku warga lembur teh ditancepkeun eta haur koneng. Geus kitu gerenyem harita teh si Selut mapatkeun jampe pamaken anu geus dibejakeun ku Nyi Aruman. Beres si jampean si Selut teh ngajakan deui nancepkeun patok aya meureun sababaraha meter mah di patok anu kahiji. Tah hayu ayeuna mah tuturkeun uing urang kulingkeun we teh patok teh. Nya hayu jang. Oi. Ayo. Hayu euy. Tuturkeun jang Selut. Di mana di jang. Patok teh cek Mang Sueb tuh hanya ka si Selut. Nya belah ditu tuh rada angang lah ti dieu. Kapan kudu ngurilingan ieu lemur atuh Mang? Nya jang jangan buru-buru we ngare urang nganjang balik. Nya moal lila da sapira ge kudu nyen pat nacepkeun patok unggul mah atuh. Atuh gancangna carita eta lembur teh geus dikurilingan ku patok haur nu geus meunang ngajampean ku si Selut. Satu tasna ngarasa regreg mah sabab lembur teh geus moal kaganggu deui ku si tuyul. Atuh harita Ki Samun manehna nganuhunkeun kitu deui warga lembur Ciromed. Ayeuna mah geus beres jang. Aki teh nganuhunkeun we ngawakilan ti urang dieu kitu tah. Ujang geus narekahan deui ka urang dieu. Sangkan jauh tina gangguan eta si tuyul. Nya Ki, keun we da geus kawajiban uing atuh tulung tinulungan mah. Mudah-mudahan we eta tuyul teh teu bisa ngaganggu deui ka dieu. Ayeuna mah uing teh rek mulang we Ki. Sayeuna mah tungke we jang lah. Kenging sadinten deui mah. Nya Mang teh ngarasa ngautangan budi lah ku pituluh hujang. Sabab pamajikan Amang teu ngamuk deui. Ceuk salah saurang warga lembur. Manehna nganuhunkeun sabab pamajikanana anu nyangka maling duit teh eta biyoh. Geus sadar sabab kasaksian di eta lembur teh cenah rame bener aya tuyul. Tantu be nu geus maokan duit teh tangtu eta si tuyul. Atuh eta Mang Eje nganuhunkeun ka si Selut sabab bener ngabuktikeun yen di lembur teh aya tuyul sabab kabejakeun rame kiwari ge malah keur nyieun patok haur sangkan lembur teh teu diganggu ku eta jurik tuyul. Nya nu penting mah lah aman. Ayeuna mah uing teh rek pamitan bae rek balik. Nya atuh ari kitu mah aki ge saharea atuh bisa ngahalangan jang. Namun mudah-mudahan we urang teh bisa ditepungkeun deui. Nya atuh hayu Mang urang mulang bae ayeuna. Ya hayu jang urang mulang bae. Sabab aya ge waktosna Seep. Heuleung mitra waktos lah para waktos Seep. Keun heula urang tuna jajar carita si Selut bala di siluman magudugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh Mang saeulanan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna mah